anu can dijelaskeun teh tina ieu qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Qala ngadawuh Allah Ta'ala ngadawuhna teh ka umat-umat ka para pengikut Nabi cenah. Aqrartum naha iqrar aranjeun kabeh naha ngaku aranjeun kabeh bidzalika kana iman wa akhadtum jeung nyepeng aranjeun kabeh ala dalikum kana itu iman isri kana janji kami. Janten Allah bertanya ka umat-umat para nabi surah Allah naha aranjeun teh ngaku kana iman ka nabi jeung naha aranjeun teh nyekel kana janji kuring kana janji kami cek Allah teh. Qalu maka umat-umat para nabi pada ngajawab aqrarna kami ngaku beriman. Janten sadayana umat manusia baheula teh sateu acan lahir ke alam dunia sadayana pernah ngaku iman ka saha ka ngaku iman ka para nabi, ngaku iman ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus qala ngadawu Allah fashhadu maka kudu nyaksian aranjeun kabeh nyaksian ka diri anjeun nyaksian ka pengikut-pengikut aranjeun. Janten lamun aranjeun geus ngaraku iman maka aranjeun kudu nyaksian bahwa diri aranjeun teh termasuk jalma nu iman. Bahkan surah Allah wa ana ma'akum minas syahidin, kami oge sarta aranjeun termasuk anu nyarak sian. Nya intina mah ieu ayat teh nyaeta para nabi sadayana ngaku beriman ka Nabi Muhammad cenah cek pendapat nu kadua. Tikawit Nabi Adam dugi ka Nabi Isa sadayana ngaku siap beribad ka saha ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana hirup mengalami Nabi Muhammad. Nabi Adam mengaku bahwa lamun kuring hirup ngalaman Muhammad kuring rek naon rek iman ka Nabi Muhammad. Jeung saterusna Nabi Adam, Nabi Idris jeung saterusna. Naon geuninganan pangna kitu? Sabab supaya para nabi teh meunang ganjaran ku ngajamna iman ka Nabi Muhammad. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris
Nuh dan seterusnya menang ganjaran ti Allah kunaon ku ngajamna rek iman ka Nabi Muhammad lamun teh mah hirup ngalaman Nabi Muhammad sok sanajan bukti nama kan aya tengah alaman. Sareng deui moal aya cenah. Moal aya nabi anu tengah jam tengaku moal iman ka Nabi Muhammad moal aya. Menya nabi naon teu iman ka Nabi Muhammad moal aya. Sadayana nabi teh kan 124.000. Sadayana mengaku iman ka Nabi Muhammad. Sadayana oge lamun hirup ngalaman Nabi Muhammad. Lamun Rasul 313. Nu wajib diketahui nu dicaritakeun dina Quran 25. Naon bedana Nabi jeung Rasul? Ari Nabi mah insanun dakarun uhiya ilaihi bisar'in walam yu'mar bitablighihi. Nabi mah adalah manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah tetapi tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut. Jadi Nabi teh naon? Lalaki, jelema lalaki nu dipasihan naon? Wahyu ku Allah ngan teu wajib nyampaikeun wahyu ka umat, teu wajib nyampaikeunana eta wahyu ka umat. Itu Nabi, lain Rasul. Ari Rasul mah insanun dakarun uhiya ilaihi bisar'in wa umiro bitablighihi. Manusia laki-laki yang diberi wahyu syara oleh Allah dan diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Diperintah menyampaikan hukum syara tersebut. Rasul mah naon cenah? Lalaki, manusia lalaki nu dipasihan wahyu ku Allah bari diparentah nyampaikeunana eta wahyu ka umat. Gitu Carlos, bedana Nabi jeung Rasul. Maka aya nisbatna. Setiap Rasul pasti Nabi, ngeun teu sakur-sakur Nabi eta Rasul. Naon cenah? Ngeun teu setiap Nabi eta Rasul. Nabi Muhammad bisa disebut Nabi. Naon sababna? Sabab diberi wahyu. Nabi Muhammad bisa disebut Rasul. Naon sababna? Sabab wajib menyampaikan hukum syara ka saha? Ka umat. Ngerti? Tapi aya deui Nabi tapi lain Rasul. Nabi hungkul eta mah sanes Rasul. Eta mah dipasihan wahyu hungkul ku saha? Ku Allah, teu wajib nyampaikeunana ka umat. Tah Nabi Muhammad mah nya nabi nya naon? Nu 25 sami nya nabi nya Rasul. Anu 313 sami nya nabi nya Rasul. Tah anu 313 teh anu 25 teh kalebet tina anu 313 teh. Nya anu 25 teh sebahagian tina anu 313. Tah anu sesana anu salianti anu 25 tina 313 bantun 25 sabaraha? Tah eta mah nya teu dicarioskeun dina naon? Al-Qur'an. Tah Nabi Muhammad teh akhirul anbiya, khotamun nabiyyin, penutup para
nabi la rasula wala nabi ya ba'dah. Moal aya rasul moal aya nabi sabada nabi Muhammad. Mun aya teh mah nu ngaku kuring teh nabi kuring teh rasul padahal hirupna sabada nabi Muhammad, maka eta teh jelema bohong. Tong diragukeun deui nu kitu teh nabi bohong. Sabab sabada nabi Muhammad moal aya nabi moal aya rasul. Sok sanajan getol ibadah ilmu luhur, getol ibadah bea karep salat getol, puasa getol, ngaji getol, ngawirid getol, hayang jadi nabi aing mah bisa moal bisa. Lamun jadi waliullah eta mah bisa ditarekahan. Naon nu disebut wali? Nu disebut wali teh man eta jalma tawalat anu tuluy-tuluy. Naon taatuhu taatna eta man ka Allah. Jadi nu dingaranan wali teh jalma anu tuluy-tuluy taat ka saha? Lain tuluy-tuluy salat. Hayo we salat lain. Lain hayo we ngawirid lain. Sabab taat ka Allah teh lain salat hungkul, lain ngawirid hungkul, lain ngaji hungkul, loba taat ka Allah teh. Tutulung ka batur, tatalang kanu susah, taat ka Allah. Taat ka Allah. Mencari nafkah, taat ka Allah. Mencari ilmu, taat ka Allah. Loba taat ka Allah mah lain ngaji hungkul, lain salat hungkul. Sing saha jalma anu tuluy-tuluy taat ka Allah eta waliullah, lain wali ben. Lain wali kukun, tapi naon? Wali Allah. Saur Allah, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala ingatlah, inna auliya Allahi saestuna wali-wali Allah la khaufun eta teu aya kasieun alaihim ka eta waliullah walahum yahzanun jeung teu aya pikasediheun pikeun wali Allah. Jadi wali Allah mah moal aya kasieun, moal aya kasedih. Naon sababna? Sabab terus disertai ku rahmat Allah. Rek kaayaan beunghar kitu, rek kaayaan miskin kitu, sugan ku miskin teh jadi sedih, teu sedih. Nu penting hatena makrifat ka saha? Ka Allah. Sugan ku miskin teh jadi sieun miskin teu sieun. Lain berarti aing mah teu sieun miskin. Orang jadi orang miskin we yuk, orang beakeun harta teh lain kitu. Ngan lamun teh maku Allah dimiskinkeun, digeringkeun, dibere lain diusahakeun jadi miskin, lain diusahakeun cilaka lain. Maranehanana para wali Allah mah teu naon? Teu sieun jeung teu sedih. Itulah wali jadi waliullah mah tiasa diusahakeun. Shadaqallahul azim.